Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Nur Saadah Pidi Anisa Putri, abdi ti kelas 9A bade nerangkeun biantara tentang keagamaan. Puji sareng syukur urang sangkeun ka Allah Nu Maha Agung, dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipikahormat, beriman kana kodo jeung qadar seueur manfaatna. Di antara ieu tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain teh eta, tiasa oge nyadarkeun urang kana sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayana kodo sareng qadar teh tiasa numbuhkeun keteguhan hate sareng kasabaran urang. Salila urang hirup di dunia masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun ketetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal tina sagala rupi ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Deuk nu hade deuk nu goreng. Sadaya tos diatur ku Nu Maha Kuasa. Iman kana kodo sareng qadar ieu oge tiasa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sakieu wae pidato ti abdi. Hapunten bisi aya cariosan abdi anu balelol sareng teu jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.